Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas 5. Kumaha hidup damang mugia hidup ayatina kesehatan. Alhamdulillah dina denget ieu barudak tiasa tepang deui. Sami-sami urang sadayana belajar secara online daring nya. Nah, tina kesempatan ayeuna urang sadaya bakal diajar ngeunaan ngajembaran carpon. Nah, masih tina tema pengajaran ke-7 nya kejadian urang sadayana bakal ngajembaran. Ituna hayu urang sami-sami simak video pembelajaran ieu cing leres ku hidup sadayana. Barudak sadayana dina denget ieu urang bakal ngalajengkeun pangajaran ngeunaan ngajembaran carpon. Pikeun ngajembaran wawasan hidup pek baca deui ya, aya carita pondok anu ngajudulna Ngabuburit karangan atau karya Hari Setiadi. Pek ku hidup tiasa dibuka sareng diaos heula di kawit halaman 78 ti kaca 78 dugikeun ka kaca 80 hiji. Mangga dibuka heula ku hidup. Dina eusi carpon anu judulna Ngabuburit. Nah, hidup tangtos parantos uningannya naon anu disebat ngabuburit nya. Di bulan puasa pan hidup sok ngabuburit. Kajaba bulan puasa teh anu teu lami deui urang sadayana bakal mapag sasi siam nya, sasi Ramadan. Nyata kayak di bulan April nya barudak sok ti ayeuna barudak geura siap-siap nya nyambut nyata bulan Ramadan. Barudak saatos barudak diaos ti kawit kaca ka78 dugikeun ka kaca 80 hiji. Pek di dieu hidup kedah tiasa ngajawab pertanyaan carpon nu nembe dibaca teh ku hidup judulna teh naon ngabuburit nya. Kabiasaan ngabuburit teh biasana dilaksanakeun dina sasi atau bulan Ramadan, bulan puasanya. Ngabuburit teh ngadagoan burit nepi ka bedug magrib. Biasana sok ti satos asar nya dugikeun ka bedug magrib urang teh sok ngabuburit gini. Tangtu rupa-rupa kajadian nu sok kaalaman dina waktu ngabuburit teh. Hari Setiadi oge ngagambarkeun nyata pangarang carpona ngagambarkeun pangalaman ngabuburit dirina. Sangkan hidup leuwih nyangkem eusi caritana. Pek hidup kedah tiasa ngajawab pertanyaan ieu. Nyaeta pertanyaan teh sapertos kieu, naon tema nu dicaritakeun dina carpon nu tos ku hidup diaos? Anu kadua, saha wae palaku dina eta carpon? Kumaha watek palakuna? Nu katilu di mana iraha? Jeung kumaha suasana kajadian dina eta carpon? Nu kaopat, kumaha jalan caritana eta carpon teh? Anu kalima, ngagunakeun kecap-kecap naon pangarang nyebutkeun palaku dina eta carpon? Anu kalima, anu kagenepnya amanat naon nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca dina eta carpon. Pek ku hidup kedah tiasanya diaos nu tangtosna hidup kedah dipahami heula, kedah diregepkeun pisan eta carpon nu judulna ngabuburit teh nya. Kedah tiasa neangan harti kecap. Kecap naon bae anu aya tina carpon nu tos ku hidup diaos. Kecap-kecap ieu pek diskusikeun oge sareng kulawargi di bumi. Alusna mah ngagunakeun kamus nya. Tah, ai contohna di dieu nu kahiji nya aya ngabuburit. Nah, ai ngabuburit teh naon nu nembe tos diaos teh? Ngabuburit teh nyaeta ngadagoan burit. Nya, ngadagoan burit nepi ka bedug magrib. Nah, ku hidup pilari deui contoh nu dihandap aya kapungkur, kapilanceuk. Nah, eta teang hartina nya
teras aya ngalakonan sok hidup cobi dipilari. Nah barudak sakitu wae anu tiasa Bapak kepihatur. Mugia hidup sadayana ngartos ya ngaragapkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.